Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-husunu salasatun, al-masjidu hisnun, wa dzikrullahi hisnun, wa qiraatul qur'ani hisnun. Ma'asyiral muslimin, jamaah pangaosan rahimakumullah. Alhamdulillah dina wengi ieu wengi Homis bertepatan sareng malam anu ka-20 genep dina sasi Sawal 1440 Hijriah. Masih dina suasana Idul Fitri, masih aya sababaraha dinten sasi Sawal atanapi bertepatan sareng kaping 17 sasi Juni 2020. Alhamdulillah kalayan rahmat Allah urang masih tiasa melaksanakeun ieu kewajiban nyaeta hadir ka ieu masjid kalayan maksad thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan maparinkeun rahmatna ka urang sadayana, dibukakeun manah urang sadayana, ngengingkeun ilmu anu mangfaat gesan pibekeleun hirup urang sadayana supados urang malah mandar tiasa salamet dunia rauh akhirat. Neme parantos didugikeun mangrupi nasoihul ibad, hartosna nasehat keur hamba Allah. Mudah-mudahan ieu nasihat janten manfaat ka urang sadayana. Hadirin rahimakumullah, saur Kangjeng Rasul, al-husunu salasatun, ari pirang-pirang benteng eta aya 3. Jadi anu ngajaga ka urang, anu bakal ngaraksa ka urang boh ayeuna di dunia atanapi di akhirat tina sagala rupa mara bahaya, tina sagala rupa musibah. Aya 3 nu ku Allah disiapkeun asal urang tiasa nyanak mangpaatna. Anu kahiji al-masjidu, masjid. Al-masjidu hisnun, masjid teh eta salah sahiji benteng. Insyaallah saupami urang di alam dunia ieu ngamumulai masjid, takmir masjid, memungsikan masjid sehingga masjid ieu leres-leres usisa li taqwa
dibangun pikeun mencetak katakwaan, maka eta bakal ngajadikeun benteng kanggo diri urang. Anu dua Kanjeng Nabi nyarioskeun wa dzikrullahi hisnun, eling ka Allah eta mangrupikeun benteng. Jadi urang bakal terpelihara, kajaga saupami urang seueur dzikrullah, eling ka Allah ku nyebat jenenganana. Boh dzikir bil qalbi, dzikir bil lisan, atanapi dzikir bil arkan. Dzikir ku hate, dzikir ku lisan, ku ucapan, atanapi dzikir ku perbuatan. Ye sadayana mangrupakeun benteng dina kahirupan urang. Anu katilu wa qiraatul Quran hisnun, maca Quran oge termasuk hiji benteng. Insyaallah tilu perkara ieu nuju kumpul danget ieu kanggo diri urang sadayana. Di masjid urang ayeuna nuju sasarengan, mudah-mudahan ieu masjid lain masjid diror, tapi masjid ussisa li taqwa. Anu kadua urang oge zikrullah, nyata ku cara thalabul ilmi. Anu katilu insyaallah qiraatul Quran, ngaoskeun ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah maparin rahmatna ka urang sadayana. Hadirin kaum muslimin, urang teraskeun kana hanca pangaosan Al-Quran masih dina surat Maryam, surat ka-18 juz ka 16. Dina minggon kamari ku pribados parantos diaoskeun ti ayat 41 dugi ka ayat 45. Nyaeta anu nyarioskeun tentang Nabi Ibrahim. Ayeuna oge masih soal Nabi Ibrahim, sakuma biasa urang birbarkah aoskeun ayatna ti ayat 46, 47, 48, 48 dugi ka ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi saqiya.
wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa ya'qub ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada Kangjeng Nabi Ibrahim ngadugikeun dakwahna kalayan lemah lembut kanu janten ramakna di mana mantena nerangkeun hiji agama anu tauhid. Maka kumaha respon atanapi jawaban tinu janten ramakna. Qala ngomong eta ajar teh nyaeta ramakna Kanjeng Nabi Ibrahim. Arogibun naha anjeun ijid, naha anjeun benci, anta tegesna anjeun an alihati ti ieu pangeran kaula ya Ibrahim he Ibrahim. Jadi qala geus nyarios lahu ka Nabi Ibrahim abuhu ramakna Nabi Ibrahim ajarun nyaeta ajar. Atarikun ya Ibrahim ibadata alihati wa munsoripun anha. Naha anjeun teh ijid cenah Ibrahim ya, naha anjeun geus kaluar nyimpang tina ibadah ka pangeran kaula ieu. La illam tantahi yakti lamun teu eureun anjeun, jadi teu eureun tina ngabenci, teu eureun tina dakwah, la arjumannaka yakti kami arek maledog ka anjeun, ngaranjam kami ka anjeun. Jadi lain narima kalakah ngadat gitu nya di dakwahan teh. Padahal Nabi Ibrahim ngadakwahanana kalawan penuh kasopanan. Nah, tapi nu jadi ramakna nyaeta ajar kalakah ngancam. Sok cenah lamun anjeun teu eureun tina dakwah anjeun, lamun anjeun teu eureun nyeceleh ka pangeran kaula, anjeun ku kaula rek dibaledog. La illam tatruk satma wa aiba ya alihati la arjumanaka bil hijarah. Anjeun ku kaula rek dibaleg ku batu. Wahjurni malia jung geura indit anjeun salilana. Jadi di ngancam sabari ngusir. Tong diceungeung bapak ai ahjurni dahron tawilan. Indit anjeun ti kami kalawan waktu salilana. Qala asudayu nyarios Imam Asadiyu abadan hartosna saeneng-eneng. Jadi bihadihil jahalati
ku ieu jawaban jelas eta ajar teh ningalikeun kana kabodohanana. Di mana mantena jauh tina pituduh Allah. Teu narima kana cariosan seorang al-muadib. Ya, Nabi Allah anu sangat beradab. Padahal Nabi Ibrahim ngadugikeunana kalawan penuh kasopanan. Wa kadzalika sa'nul kufri ma'al iman. Nah, ieu teh hiji contoh pertarungan antara kakupuran jeung keimanan. Wa sa'nul qalbil ladzi haddabahul iman wal qalbul ladzi afsadahu tughyan. Pertarungan antara ideologi anu dibimbing ku keimanan jeung ideologi anu dipengaruhi ku setan. Antawis Nabi Ibrahim jeung ajar. Qala mangka nyarios Nabi Ibrahim, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Salamun alaika mugia kasalametan kanggo anjeun. Sa'astaghfiru abdi rek mangmentakeun hampura laka kanggo anjeun rabbi ka pangeran kaula. Jadi Nabi Ibrahim teu nyeuselan. Sanajan nu janten ramana nyeuselan. Jadi malah nyawabna teh ngucapkeun salam. Salamun alaika. Kasalametan pikeun anjeun. Sa'astaghfiru. Nah, kaula rek mangmentakeun hampura laka ka anjeun. Robbi laka pikeun anjeun. Robbi ka pangeran kaula. Sok sanaos dina ayat anu sanes eta permohonan ampun Nabi Ibrahim kanu janten ramana tertolak. Naon margina? Margi tos jelas kakupuranana ramana Nabi Ibrahim nyaeta ajar. Qala Ibrahimu fi jawabihi nyarios Nabi Ibrahim pikeun ngajawab kanu janten ramana. Amma ana palayana luka minni adan wala makruhun. Bapak abdi teu pernah nganyeri ka bapak. Oge abdi teu ningalikeun rasa benci ka bapak. Wala aqulu laka ba'du ma yudika li hurmatil abwah. Salamina abdi nyarios ka bapak kalawan lemah lembut karena hormat yen bapak teh bapak abdi. Wa sa'alallah kusakituna abdi rek nyuhunkeun ka Gusti Allah. Ayah dia kak mudah-mudahan Allah maparin pituduh ka bapak. Wa yaghfiru laka dzanbaka mudah-mudahan Allah ngahampura karena dosa bapak. Nah ieu naon kesolehan Nabi Ibrahim kanu janten ramana. Mentak dina ayat nu sanes aya doa Nabi Ibrahim anu diabadikeun. Robbij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati Robbana wa taqabbal du'a Robbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Eta doa luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala keur kepentingan dirina. Robbi ij'alni Gusti jantenkeun abdi muqimas shalat. Jalmi anu nangtungkeun salat. Wa min dzurriyyati jeung nya kitu Gusti jantenkeun jalmi anu nangtungkeun salat ieu teh titurunan abdi. Berarti eta kalimat nuduhkeun yen Nabi Ibrahim adalah berdoa selaku seorang ayah. Ngadoakeun kanu janten anak incuna, kanu janten turunan dana. Robbi ij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Gusti tampi ieu doa abdi. Robbana pilih wali walidayah. Gusti hampura abdi. Gusti hampura rama abdi. Nah, berarti eta kalimat nuduhkeun Nabi Ibrahim ngadoa sebagai anak soleh. Ngadoakeun kanu janten ramana. Walil mu'minina yauma yakumul hisab. Jeung nya kitu Gusti hampura segenap kaum muslimin. Hartosna eta kalimat nuduhkeun yen Nabi Ibrahim berdoa selaku pemimpin ngadoakeun
umatna. Jadi Nabi Ibrahim ngadoa demi kepentingan dirina. Nabi Ibrahim ngadoa demi kepentingan anak turunan nana, dan Nabi Ibrahim oge selaku orang tua. Nabi Ibrahim oge selaku anak ngadoakeun kanu janten naonna kanggo ramana. Nabi Ibrahim dia sebagai pemimpin, maka anjeunna ngadoakeun ka saha? Ka umatna. Nah, di antawisna Nabi Ibrahim rek mangyunkeun hampura ka Allah supaya Allah masa ngahampura, Allah mere pituduh kana kanu janten ramana. Sok sanaos doana ieu tertolak. Naon margina? Margi tos jelas kakupuranana eta si ajar. Dina ayat sanes naon teu pantes layam bagi, teu pantes lil mukminina pikeun seorang mukmin ngadoakeun ka jalma kafir walau kana zakur sanajan eta teh dulur urang. Lamun geus jelas kakafiranana teu patut dinaonkeun, didoakeun. Sabab moal nepi ya doana, kecuali urang nyuhunkeun dituduhkeun. Innahu sanyana ari Gusti Allah kana aya Allah bi kaula ka kaula hafiyan eta banget nyieun kahadeanana mubaligon fil lutfi bi wal itinau bisani. Gusti Allah senantiasa ngaijabah kana doa-doa kaula. Wa tajalukum kaula rek nyingkahan ka marane kabeh. Ya, geus diusir Nabi Ibrahim teh ku bapakna. Kaula rek init nyingkahan aranjeun. Wama jeung nyingkahan tapekong berhala taduuna anu ku aranjeun disembah min dunillahi tisalian Gusti Allah. Ayat rukukum wa mata buduna minal ausani. Nah ari kieu mah cenah teu naon. Kaula arek nyingkir. Ya, arek ujlah, ya, arek ujlah. Ujlah teh artosna nyingkir, ya, ninggalkeun ka aranjeun. Ninggalkeun sesembahan aranjeun. Wartahalaan diarikum. Kaula arek ingkah ti lemur aranjeun ieu. Mal aya di dieu. Wa ad'u kaula arek fokus ibadah Robbi ka pangeran kaula. Wa a'budu Robbi wahdahu mulison lahul ibadah. Kaula arek fokus ibadah ka Allah anu nyalira kalayan ikhlas dina eta ngalaksanakeun ibadah. Asa mudah-mudahan ala aku nabi duai Robbi sakia. Henteu aya kaula kana ngadoa ka pangeran eta ngarasa kecewa. Aerojian bisababi ikhlasil ibadah. Hartosna mudah-mudahan Allah ngaijabah kana doa kaula ku sabab ikhlasna ibadah kaula. Ala yaj'alni sakia. Allah teu ngajantenkeun kaula jalmi anu ngarasa kecewa. Jadi ieu waleran Kangjeng Nabi Ibrahim ka anu janten ramana. Wa hakada itajala Ibrahim abahu. Nah maka tidinya Nabi Ibrahim nyingkahan nu janten ramana. Init ya di kampungna nya eta di Babilonia. Ninggalkeun kaumna. Ninggalkeun karabatna. Wa ibadatahum ninggalkeun peribadatanana. Eta jalma-jalma lil ausan kana tapekong-tapekong. Wa hajarul ahla wal auton ninggalkeun keluarga, ninggalkeun tanah air. Nah, palam yatrukuhum wahu wahidan. Tapi Allah teu ngantep. Jadi Allah tos janji dina Al-Qur'an haqqan alaina nasrul mu'minin. Hak pikeun kami nulungan setiap jalma mukmin. Ya, tatkala jalma mukmin meunang kararepet maka tong keung sakumaha Kangjeng Rasul nyarios ka Sayyidina Abu Bakar tatkala anjeunna nuju aya di jero guha sawaktos bade hijrah ka Madinah. La tahzan innallaha ma'ana. Anjeun ulah khawatir, anjeun ulah sieun, Allah berserta kita. Nabi Ibrahim ge kitu ya, teu aya kasieun. Maka Nabi Ibrahim teu keung sanajan anjeunna kudu ninggalkeun segala-galana. Ninggalkeun keluargana, ninggalkeun tanah airna, ninggalkeun nu jadi bapakna, ya. Ninggalkeun lemurna. Tapi Allah teu ngantep ka anjeunna nyarira. Bal wahabalahu dzurriatan
wa udatan khairon. Tapi sawangsulna Allah maparin ka Nabi Ibrahim hiji turunan, ya. Hiji turunan, hiji keluarga khairon anu aralus. Nah, diteraskeun dina ayat nu salajengna palama tajalahum mangka saparantosna Nabi Ibrahim nyingkah ti eta kaum wa ma ya'buduna jeung nyingkahan berhala-berhala anu disarembah ku eta jalma-jalma min dunillahi ti selain Allah wahabna lajeng kami maparin saur Allah lahu ka Nabi Ibrahim Ishaqa wa Yaquba dua putra nyaeta nu jenengan Ishak jeung Yakub. Qalal mufassirun lama hajaro Ibrahimu ila ardisam. Nabi Ibrahim teh ka mana initna teh ti Babilonia teh nyaeta ka negara Sam. Wa tajala abahu wa qaumahu pillah. Nabi Ibrahim sengaja nyingkahan bapana, nyingkahan kaumna demi Allah, ya. Demi mengejar kariduan Gusti Allah. Abdalahullahu min huwa khairum minhum. Ternyata buktos Allah mere gentos ka Nabi Ibrahim keluarga anu langkung sae batan anu dikantunkeun, ya. Sekalipun batan bapana. Nyata sa dua putra nu namina Ishak jeung Yakub. Pawahabalahu Ishaq wa Yakub. Allah maparin ka Nabi Ibrahim dua anak nyata Ishak jeung Yakub. Auladan ambiyaan di mana putra-putra Nabi Ibrahim ya masing-masing jadi nabi. Nabi Ishak, Nabi Yakub. Fa ana sallahu bihima wa satahu an piroki qaumi biulaikal aulad al athhar. Maka akhirnya Allah ngamulyakeun kedua putrana ieu ka Nabi Ibrahim, ya, ladang papisahna jeung kaumna, ladang papisahna jeung keluargana kalawan anak-anak anu saruci. Nyata Nabi Yakub jeung Nabi Ishak wahuma anu dua-duana ieu jaranten nabi. Di mana naon jenenganana diabadikeun. Wakulan masing-masing eta murangkali ja'alna ngajadikeun kami nabiyan nabi. Jadi kulla wahidim minhuma ja'alnahu nabiyan. Masing-masing bohna Ishak atawa Yakub eta janten nabi Ishak, Nabi Yakub. Ja'alna nabiya wa wahabna lahum. Lajeng kami maparin ka aranjeuna ka Nabi Ibrahim, ka Nabi Ishak, ka Nabi Yakub mir rahmatina rahmat kami ayatoinal jami'a kami memberikan segala-galana Ibrahima ka Nabi Ibrahim wa Ishaq jeung ka Nabi Ishaq wa Yakub jeung ka Nabi Yakub kulal khairi sagala rupi kasa sayaan ad-dunyawi wan ad-dini wad dunyawi boh urusan agama atawa urusan dunia. Naon diantawisna minal mal dipaparin harta. Nabi Ibrahim nuju anjeunna angkat ti Babilonia ka negara Sam teu nyanak harta salit-alit acan. Tapi ku sabab nulungan Allah ya wa mayan surullah yansurukumullah. Jelema anu nulungan agama Allah bakal nulungan ka eta jalma. Nah, harta anu tadina ditinggalkeun Nabi Ibrahim gaduh deui naon? Harta. Wal walad anak, wal ilma ilmu, wal amal. Eta diantawis rahmat Allah nu dipaparinkeun ka Nabi Ibrahim. Mangrupa harta, mangrupa anak anu saroleh jadi nabi, mangrupa ilmu, mangrupa amal. Wa ja'alna lajeng kami ngajadikeun lahum ka aranjeuna lisana sidkin aliya. Ya, lisana sidkin teh jadi buah bibir anu sae kalayan dimuliakeun. Jadi ja'alna lahum zikron hasanan pinnasi disadayana jalmi dari generasi ke generasi ieu Nabi Ibrahim disebat-sebat kalayan sae bahkan diakui ku tilu agama, ya. Lain ku umat Islam mungkul orang Yahudi oge mengakui ka saha ka Nabi Ibrahim, orang Nasrani oge mengakui ka Nabi Ibrahim. Sumawana agama Islam, bahkan dina agama Islam setiap saat jenengan Nabi Ibrahim disebat. Nyata sawaktos urang naon
salat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim jeung saterasna ya. Sehingga eta dijadikeun rukun salat. Ya, teu sah salatna lamun urang teu maca shalawat. Anu dina eta shalawat disebat saha jenengan Kangjeng Nabi Ibrahim. Da ieu kisah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Insyaallah ayat anu salajengna bakal nyarioskeun deui nabi anu sanes di antawisna nyaeta kisah Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Semantawi sakitu nu kapihatur mudah-mudahan manfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.